Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa fi hadisin rawahu at-Tirmidzi an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday sa'ah fitanan kaqita'il lail al-muslimi yushbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yushbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalilin. Para iwatu iman nu mulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sapayusna urang sadaya muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dan urang sadaya kenging pituduh ti Allah Subhanahu wa taala serta kaayaan urang sadaya pikeun menang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta kutian tawisna urang sadaya ngamangpaatkeun anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala nu mangrupakeun akal sarta akal eta nu mangrupakeun gorizah ti Allah Subhanahu wa taala sarta gorizah eta ku urang sadaya dimanfaatkeun pikeun tolabul ilmi sarta tina tolabul ilmi eta bakal ngahasilkeun mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, serta hasilna jadi amalan sholihan. Tina hasil amalan sholihan, maka bakal ngalahirkeun eta Allah Subhanahu wa ta'ala baris dipasihan kahirupan anu hayatan thayyibah. Dengan syarat sanajan orang jalma kata Nabi jalma loba mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, tapi tujuanana pikeun ngahancurkeun Islam sarta ku Allah digaris bawahi wa huwa mu'minun eta jalma nu meunang kahirupan anu sae teh nyaeta dibaris atanapi digaris ku Allah ku kalimat wa huwa mu'minun bari kayanana iman ka Allah Subhanahu wa taala. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang canak judul nyata judulna Al-Fitanul Muttalahiqatu Baina Yaday Sa'ah. Ortosna rupa-rupa ujian anu silih berganti anu ku urang sadaya disanghareupan. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan tawisna tadi simkuring nguningakeun dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al Imran ieu teh ngeunaan kajadian jalma-jalma nu ariman, jalma-jalma nu meunang pempelajaran ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mangrupakeun tina Al-Qur'an jeung as-sunnah sarta doa supaya Allah ulah ngajadikeun Allah geus masihan hidayah sarta hidayah eta mudah-mudahan ngajadikeun rahmat ti Allah Subhanahu wa taala nu katambi ku urang sadaya. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tetiasan dugikan Al-Qur'an nu tadi kusim kuring nu mangrupakeun bubuka. Urang bedah heula ti antawisna tina ngeunaan hadis anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hadisna katampi ti Abi Musa al-Asy'ari. Urang dongengkeun heula atanapi urang sebatkeun heula. Saha Abu Musa al-Asy'ari teh? Yen Abu Musa al-Asy'ari teh nyaeta urang Asy'ari anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sering wa asna anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sok sering ngungkapkeun nyaeta ngeunaan aranjeunna di antawisna nyaeta urang al-Asy'ari. Anu namina tadi anu ngariwayatkeun ieu hadis di sahabat anu memang dianggap al-jalil. Al-jalil teh sepuh gitu. Sesepuh. Anu nabina Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ari namina wa ismuhu. Nu nami sararasna Abu Musa al-Asy'ari teh nyaeta Abdullah ibnu Quraisyin. Nyaeta Abdullah putra Quraisy. Anjeunna diantawis min qabilatil al-Asy'ari di kabilah al-Asy'ari. Alladzi ansa alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok nyebatkeun ka urang al-Asy'ari diantawisna innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'ama iyalihim bil Madinah. Jadi kebiasaan urang al-Asy'ari mah di mana kumpul ngariung sarta rek berangkat di medan perang aranjeunna sok nyiapkeun bekal. Jadi bekalna teh disiapkeun. Ari urang mah lamun nyiapkeun teh nyaeta nalika erek piknik. Atanapi urang mah erek shopping. Maka di mana urang Asy'ari mah kebiasaanna di mana lamun angkat-angkatan sok disiapan bekal sarta bekal eta brek weh ngariung. Jama'u ma kana indahum sumaktassamuhu bainahum fi ina'i wahidin sarta maranehna lamun kumpul ngariung anu kaayaanana disagedengeun maranehna jeung sobat-sobatna disabundereun urang al-Asy'ari di mana tuang teh maranehna sok di hiji wadah fi ina'i wahidin. Jadi lamun di urang mah meureun disebatna teh naonnya? Lamun hiji wadah tuang ngaronyok ngariung naonnya? Ngaliwat di urang mah. Jadi hiji wadah dina daun. Jadi hari itu mah fi ina'i wahidin, duka dina nyiru, duka dina naon. Nyata bisuwiyah. Kemudian suwiyah teh mun di urang mah disebatkeun dina nyiru gitu. Jadi urang Asy'ari mah lamun angkat-angkatan tebih sarta anjeunna sok silih bagi. Sok silih raosan. Sarta tuangeun sadayana tiap-tiap jalma masing-masing
urang Asy'ari mah sok kumpulkeun tuangan sarta tuangan eta dihijikeun sadayana, maka nalika tuangna teh brek weh sareng sasarengan. Jadi teu diwilah teu ngawilah-wilah. Ari urang mah sok ngaliwat oge sok hayang misah. Rata-rata nyaeta cing abdi mah kupiring. Da urang Asy'ari mah henteu. Ngan lamun hoyong nurutan urang Asy'ari meureun lamun ngaliwat ulah hayang misah ku piring. Itu asna alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sok seringkeun ngalem, atarpi ngalem teh muji cenah resep ka urang. Itu mah urang Asy'ari mah di mana tuang anjeunna sok ngariung sarta ngariungna teh di tiap-tiap anu mekel tuangan maka brek di dinya sasarengan barang tuang. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta nu namina Abi Musa al-Asy'ari nyaeta Abdullah bin Qais, nu nami aslina nyaeta Abdullah putra Qais. Qais teh hiji jalma anu naroskeun ka Rasulullah SAW anu ngeunaan miungkeun pelajaran nalika anjeunna pikeun mawa hirup dina nalika hirupna anjeunna nyuhunkeun amanat ka Rasulullah SAW. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta kalimatna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran inna baina yaday sa'ah saestuna yen geus deukeut kiamat teh fitanan ku mangrupakeun ujian-ujian ka qita'il lail mudlimi saperti bagian peuting anu poek. Upami urang menakan kalimat baina yaday ieu nuduhkeun nyaeta qarbul qiyamis sa'ah. Artina deukeut terjadina kiamat. Wa amamaha dina hartos hareupeun. Wal muradu bis sa'ah nu dimaksud ku kalimat as-sa'ah waktu eta nyaeta al qiyamatu. Kiamah, kajadian kiamat. Wasumiyat bizalika li annaha tuzharu fi adna lahdatin minaz zaman. Taya teh diaranan kiamat nu sapertos kitu teh sabab saestuna kiamat mah engke teh bakal tudharu bakal ditemrakeun fi adna lahdatin minaz zaman, fi zaman. Minaz zaman punten. Jadi kajadianna teh itu sekejap. Jadi waktu anu henteu lila. Sapertos upami teh mah Allah ngeresakeun kajadianana jalma nalika manusia nyebutkeun sok nyebatkeun dina Al-Qur'an laula yu'adzibunallahu bima nakul. Jalma nu doraka sok nyebutkeun nalika manehna ngalakukeun kasalahan dinalika maranehna ngalakukeun kajahatan maka manehna sok nyebutkeun laula yu'adzibunallahu bima nakul. Maksudna para iman geuningan Allah henteu nyiksa cenah ka urang sadaya kitu. Jadi hartosna dina nalika kahirupan dunya manusia anu loba dosana sok nyebutkeun kitu boh dosa naon wae nu dilakukeunana maka manusia sok nyebutkeun geuningan Allah teh henteu nyiksa ka urang sadaya. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka
ngeunaan al kiamah. Sok urang ditanyakeun, tapi urang ngayakinkeun karena keyakinan urang nyaeta akidah urang dina Islam. Akidah urang naon rupa anu didhawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang ngayakinina, urang ngayakinkeun kana hal kajadianana kiamat. Tapi jalma-jalma anu doraka, jalma-jalma anu maksiat ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta nanyakeun, yas'alun nasu anis saah, manusia engke bakal nanyakeun ka anjeun Muhammad anis saah ngeunaan kajadianana kiamat. Maka Allah nuningkeun, qul innama ilmuha indallah, bejakeun ku anjeun Muhammad saestuna tayalian ngeunaan ilmu kiamah mah aya di sagedengeun Allah Subhanahu wa taala. Eta Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. Rumawi disebatkeun baena yada'i saah teh nyata dina hartos dekeutna kajadian kiamah, sarta nusebatkeun kiamah teh nyata ditemrakeun sarta kajadianana sekejap henteu lila gitu, fi adna lahdatin. Lamun teh mah aya nu nanyakeun ngeunaan kiamah, maka Rasulullah SAW diuningakeun dina Al-Qur'an tadi surat Al-Ahzab ayat 63, innama ilmuha indallah, saestuna tayalian yen ngeunaan ilmu ngeunaan kiamah aya di sagedengeun Allah Subhanahu wa taala. Ari fitanan hartosna saestuna waktu anu deukeut, waktu anu dihareupan ku urang, maka kajadianana eta teh nu mangrupakeun kajadian nu ku Allah parantos ditangtukeun. Tiap-tiap jalma bakal kabagean atanapi bakal kakeunaan ku ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Umawi saestuna nu disanghareupan waktu ku aranjeun teh nyaeta ujian-ujian ka qita'il lail al-mudlim, saperti bagian peuting anu poek. Ari pitanan ratu iman, ari ujian-ujian teh upami urang ngabedah atanapi urang muka. Di mana eta pitanan? Da ari mufrad nama nyaeta al fitnatu. Upami urang terang ngeunaan sorob panginten fitnatan, fitnataini, fitanan. Jadi jamakna teh henteu fitnatun tapi fitanan. Jadi upami urang ninggal baitun, baitani, jamana buyutun, masjidun, masjidani, masajid. Numawi ari pitanan teh nyaeta jam'u fitnatin, jama tina fitnatin. Dina hartos ieu teh seueur, lamun fitnatun mah hiji, lamun fitnatani dua, lamun fitanun hartosna teh seueur. Jadi berulang kali teras ujian-ujian tersebut. Wal muradu bil fitani, nu dimaksud ku al fitan kuna nyaeta ieu teh al masaibu, musibah-musibah, kajadian-kajadian, wanakbatu, bencana-bencana, wal balaya, jeung kajadianana teh raruksak atanapi punten al balaya kasusah punten. Alati tunzilu ala nas,
anu eta kejadian bencana atanapi kasusah teh sarta musibah-musibah teh tunzilu ala nasi maka ujianana bakal ditimpakeun ka manusia. Kira kejadianana fi akhiriz zaman, di akhir zaman. Fatusibuhum fi anfusihim maka kena nate nyata kana diri manusia. Kana naon ngeunaan kena na eta? Umawi para iman diantawisna kejadian musibah anu kejadianana gede atanapi sebatkeun kejadianana teh rongkah kejadian eta maka Allah Subhanahu wa taala bakal diturunkeun kulantarankeun jalma kurang yakina kana Rob sebagai Allah sebagai Rob. Umawi berarti iman kejadian-kejadian musibah anu bakal kena ka manusia boh bencana boh kasusah maka ieu dikenakeun ka manusia sarta kena nate kana diri manusia. Naon wae atuh anu disebatkeun bencana atanapi naon wae anu sebatkeun kasusah. Geuning urang ge sok nyebatkeun kieu. Upami ngobrol ka sobat atanapi ngobrol ka dulur si keneh nemeh teh pun lanceuk teu damang teh. Ayeuna sim kuring ceuk bojona teh. Sim kuring sehat disambung ayeuna ku saha? Ku numpang ageungna. Nu ageung sehat digentos ku rayina. Ih nuturkeun si bungsu deui. Kateungar motor. Eta mah meuni noron cenah. Tah, pitanan teh kitu. Silih berganti saha wae eta mah bakal keunana teh nyaeta ka diri manusia masing-masing. Kana naon keunana? Au fi amwalihim. Nyaeta dina harta manusia. Au fi auladihim atawa keunana teh ka budak-budak manusia. Budak-budak urang sadaya. Au fi aqaidihim atawa kana keyakinan manusia. Lamun jalma geus beda keyakinan, geus akidahna geus beda, cobi ku urang di Bandungan. Kamari umat Islam kumpul, sabaraha kumpul, loba banyak. Geus nganyatakeun nu bener-bener aliran sesat diangkat deui. Sarta jadi timbulna mararuncul, timbulna keyakinan-keyakinan anu geus tadina eueuh teh nungtut araya deui. Daya ngeunaan keyakinan. Ngeunaan punten, ieu teh ngeunaan anu dina musibah teh lain keuna kana harta unggul, lain keuna ka budak unggul, lain keuna ka urang unggul sarta baris keuna oge kana keyakinan urang sadaya. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaan akidah, ngeunaan keyakinan yen Allah sebagai Rob, Allah sebagai pangeran. Kumaha kajadianana nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun dina Quran surat naonnya? Wal ya'budu rabb hadzal bait. Surat naon teh? Surat Quraisy naon? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wa syaif fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min zu wa amanahum min khauf. Ngeunaan akidah
nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul jeung kaum Quraisy. Sarta Rasulullah nganyatakeun yen Allah sebagai Rob. Sabab kejadianana di waktu eta di zaman Rasulullah nalika Rasulullah usia 45 tahun. Diangkat ku Allah sebagai Rasul Allah dina usia 40 tahun. Serta dina nalika usia 45 tahun. Rasulullah ngaoskeun Quran serat Quraisy sareng serat Fil. Eta waktosna henteu lami. Jadi waktosna henteu lami. Satiasan ngaos surat Quraisy. Rasulullah nganyatakeun ngaoskeun surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaz'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah anjeun teu merhatikeun kumaha kajadianana Allah ngajadikeun nyaeta kapasukan gajah. Anu pasukan gajah dipimpin ku Abraha sarta nalika harita kajadianana teh saberesna atanapi nalika geus nguasai Yaman maka etap seorang jenderal Abraha mawa pasukan sarta pikeun nganuju ka Mekah, pikeun ngahancurkeun Ka'bah, pikeun nguasai Mekah di perbatasan rek Abus tegas nama di negeri Yaman karek Abus ke perbatasan Mekah maranehna hancur nyaeta ku tarmihim bihijaratin min sijil. Wa Allah ngutus tayron ababil manuk-manuk ababil, manuk-manuk nu laleutik sarta manuk-manuk nu laleutik eta mawa batu bihijaratin nyaeta dina sungutna teh mawa batu-batu nu laleutik sarta dibaledogkeun tarmihim bihijaratin min sijil. Anu dibaledogkeun ku eta manuk teh nyaeta batu-batuna anu laleutik henteu galede. Ababil teh manuk paling gedena sagede kieu, sagede jempol. Ari batuna sagede kumaha? Tapi naha nalika keuna ka pasukan gajah. Harita awakna nyirorot, nyirorot mirorot. Lamun daging merosot teh naon? Maka si daging teh nyirorot, merosot gitu. Tinggal weh tulang-tulangna. Jadi cek aya keyakinan jalma mah eta teh cenah batu anu dibawa ku toron ababil teh nyaeta batuna teh sagede-gede sida. Teu mungkin. Atanapi mustahil. Ari manuk sagede kieu, ari batuna sagede sida. Ah sagedena ge meureun. Paling gede sagede naon nya? Moal kaleci mah alit. Ageung kaleci. Paling oge sagede kacang hejo. Sagede kacang kadele paling gede meureun kitu lah. Sarta manuk anu ngabring tadi bari mawa batu sarta dibaledogkeun ka pasukan gajahna tadi rek abus ka Mekah karek semet perbatasan maka hancur sapada hari.
tiap-tiap anu kena ku eta batu anu dibaledogkeun ku manuk ababil tadi nalika kena ka eta gajah rek ka jelemana rek ka gajahna ka asfim makun saperti daun nu dihakan ku hileuh. Aya ngayakinkeun urang kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala sok tingali daun jamu. Lamun daun jamu lamun dihakan ku hileud tara dihakan jeung tulangna tapi disesakeun karancang pan kitu nya. Tah saperti kitu. Allah nganyatakeun dadaunan wae ku Allah Subhanahu wa taala anu dihakan ku hileud disimpen dina Al-Qur'an. Hayang apal kajadianana pasukan gajah hancur ku pasukan manuk ababil ku Allah diutus pikeun maledogan eta pasukan Abraha maka saperti anu dihakan ku hileud daun saperti nu dihakan ku hileud. Para iwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Harita di Mekah akidana geus loba, akidana geus hancur. Ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, serta ajaran anu dibawa hasil akal pikiran dijadikan sumber daya ibadah sarua pikeun nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan ibadahna geus pacampur, geus ngahiji. Sok we ku urang. Ayeuna upami urang ninggal marhatoskeun ibadah kaum muslimin ayeuna teh seueur pisan. Anu paling seueur nyaeta dina ngeunaan hal kematian. Nalika mayit terus diibakan sarta ditaekeun kana pasaran. Naon anu ditumpangkeun kana luhur pasaran. Kalimat dina kaena diturupkeun kana pasaran eta kalimatna la ilaha illallah. Serta kalimatna make Al-Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuluy ditumpangan kembang. Nah, tadi mah aya islaman. Tuluy ayeuna ditumpangan kembang dina pasaran teh. Di mana kembang? Kembang asalna di mana? Di Kristen, di Nasrani, di Yahudi, di Buddha, di Hindu kembang. Nah, mimiti aya kembang. Tuluy we ngolongan. Di mana ngolongan mayit? Atanapi di mana ngolongan boga keyakinan yen mayit tek berangkat dipanggil keluargana kadarieu ujang ka dieu cu ieu mayit rek berangkat sok buluk kolongan heula. Di mana ngolongan asalna? Di mana ngolongan? Nah, itu hasil daya fikir manusia dijadikan cara praktek ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kumawi Islam ayeuna seueur disebutkeun bala-bala gehu lah. Tahuna aya, togena aya, engkolna aya, tariguna aya, jadi we ngahiji. Kumawi geuning upami tahlil mah la ilaha illallah, upami tahlilan mah la ilaha illallah aya, lajeng parukuyan aya. Terus upami tahlil mah la ilaha illallah, upami tahlilan mah parukuyan aya, kukus aya, kemenyan aya, tuluy nu masak aya, nu bala kecerakan di dinya aya. Tah, para iwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diutus ku Allah Subhanahu wa taala.
Sabab di kalangan Mekah harita geus pacampur keyakinanana. Akidahna teh geus bala. Anu praktek daya fikir manusia diabuskeun pikeun nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikeun nyembah Allah Subhanahu wa taala. Sabab nalika harita sateacan Nabi diutus ku Allah Subhanahu wa taala sabaraha hiji patekong atau Nabi sabaraha hiji patung nu aya di eta jero Ka'bah. Urang-urang Quraisy kabiasaan lamun rek init ka mana wae init manehna nalika initna sok nalian heula tangkal. Lamun isukna eta tangkal dina tali anu dina tangkal tadi teh leupas maka sok tara jadi. Jeung lamun jadina sok ngaliwati kadinya sarta menta heula berkah. Nyaeta berkahna teh ka patung-patung nu dijieun ku manehna sorangan. Nu mati nu mawi disebatna ge as-sufaha. Disebutkeun as-sufaha teh nyaeta al-ahmaq. Ari al-ahmaq teh nyaeta qaul jahil. Jadi sebutkeun al-ahmaq mah orangna tolol, saluhureun jahili, saluhureun bodoh. Hartos teu kebian geura. Jadi ari jahiliyah mah bodoh, ari al-ahmaq mah as-sufaha mah saluhureun leuwih bodoh gitu. Patung dijieun ku sorangan, dielus-elus ku sorangan, tuluy dipenta rizkina ku sorangan. Tak kitu sebatkeun al-ahmaq tolol. Jadi lamun urang melak tangkal saringin geus dipelak diurus ku urang nu ngajadikeun Allah lajeng ku urang dipenta eta tangkal caringin teh tujuanna pikeun nyamungkeun ka Allah ai caringin pelak saha pelak abdi nu ngajadikeunna saha Allah tapi naha menta ka caringin eta tian tawisna panganten. Nalika harita kejadian para sahabat kaum Quraisy harita kumpul sarta maranehna sok nyembahna teh fal ya'budu rabb hadzal bait. Lamun teh mah aranjeun rek nyembah Allah Subhanahu wa taala fal ya'budu rabb hadza. Lamun teh mah aranjeun rek nyembah ulah kanu aya anu di jero Ka'bah anu tadi. Margi maksudna ieu pertiman. Pangna Allah nyebatkeun gitu teh lamun teh mah aranjeun rek nyembah, lamun teh mah aranjeun rek ibadah, lamun teh mah anjeun rek menta. Ulah rek menta ka anu aya di jero Ka'bah maksudna naon? Patung teh. Tapi maksudna Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun kitu teh fal ya'budu rabb hadza. Lamun teh mah aranjeun rek nyembah sok kadinya rabb hadza nyaeta pangeran anu boga ieu. Naon ieu teh? Ka'bah. Berarti saha? Allah Subhanahu wa taala. Dan mawi pertiman nalika disebatkeun kitu teh tercengang. Nalika kejadian anu tadi disebatkeun kejadianana naon? Kejadianana hancurna Abraha. Puteron Ababil nu ku Allah diutus pikeun ngahancurkeun pasukan gajah anu tadi. Maka para sahabat bahkan di kaum kalangan Quraisy sadayana ngarobrol. Muhammad apaleun ti mana cenah? Pasukan gajah hancurna di baledogan ku manuk ababil, ku manuk-manuk nu laleutik. Apaan Muhammad deh cenah harita teh?
Pas kejadian eta teh karek lahir. Tanggal sabaraha lahirnya? 12 Rabiul Awal tahun gajah. An wallahu a'lam. Nu sebatkeun tahun gajah teh nyaeta tahun kejadianana hancurna pasukan gajah nu jelas mah eta. Ngan pangna aya nu nyebatkeun Muhammad apaleun ti mana cenah. Kejadian eta sedengkeun kan Muhammad teh karek ngajuru harita teh. Jeung saha nu ngabejaanana. Mawi wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Rasulullah ngayakinkeun anak ka Rasulullah SAW. Rasulullah tarasa sangem angin rupi anu diwahyukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pangna aya nu nyebatkeun kitu teh, pangna cenah Muhammad apaleun ti mana. Supaya ayeuna upami anu 16 anu 60 tahun yuswa Rasulullah 45 tahun nalika diutus panginten upami 60 dibagi 45 sabaraha? 15-annya. 15. Nah, keur daya fikir teh apal gitu, matang lah. Keur 15 tahun lah. Oh, berarti nalika Rasulullah 45 tahun aya anu nyaksian keur usia 15 tahun. Berarti anu eta harita waktuna umurna keur 60 tahun ayeuna. Nalika 60 tahun nyebatkeun Muhammad apaleun di mana cenah kejadian eta pan karek kajuru cenah Muhammad harita teh. Tah, gitu para iman. Numawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah Subhanahu wa taala nyata pikeun yasru alaihim mangmacakeun ayat-ayat Allah wa yu'allimuhumul kitaba ngajarkeun alkitab Al-Qur'an wa yuzakkihim sarta tugasna wa yuzakkihim pikeun nyucikeun manusia harita sabab ibadahna geus pasolengrah hartosna ibadahna geus rupa-rupa. Para iwati iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka nu kaasup kana pitanan anu tadi nyaeta al-masaibu jeung wanak batu bencana-bencana wal balaya kasusah anu keunana ka manusia ieu teh dikenakeunana nyata fi anfusihim nu keunana teh kana diri-diri manusia. Dina harta, boh dina anak atawa dina akidah memawi syair urang Arab sok nyebatkeun kieu. Qala syairul arabiy. Syair urang Arab jantawisna nyaeta ungkapanana inna lillahi ibadan futanan. Saestuna hamba anu cerdas eta kagungan Allah Subhanahu wa taala. Talaku dunya wa khauful fitana. Sarta manehna bisa misahkeun urusan dunya sarta sieun nyaeta ku kajadian ujian-ujian di Allah Subhanahu wa taala. Nadaru fiha manehna mandang jalma-jalma anu cerdas mah dina eta kajadian teh. Falamma alimu maka nalika kajadian teh jalma-jalma hamba Allah mah bakal aruningan. Annaha laisat li haysakanan. Jadi nalika kahirupan teh teu dijadikeun tempat atanapi genah-genah. Tapi ja'alu luzatan wa takhadhu salihal a'mal fiha sukuna. Sabab maranehna ngajadikeun dina eta dunya teh kalejatanana sarta dijadikeunana teh salihal a'mali fiha sukuna. Nyaeta dijadikeun beramal soleh sabab hirup di dunya teh sukuna seperti berlayar dina parahu. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna yen inna bayana yadai sa'ah fitanan ka qita'il lail al-mudlimi yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Maka Rasulullah SAW di mana jalma diuji terus-terusan ku Allah Subhanahu wa taala
Suatu saat mah eta jalma teh bisa iman isuk-isuk sarta paso sore mah kufur. Jeung nalika paso sore iman sarta isuk-isuk mah geus robah deui jadi kufur. Maksudna kesian kahirupan dunia ieu nyaeta ku ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab jalma engke bakal yabiu dinau bi aradin minad dunya qalirin. Maka ti antawisna eta jalma nukeurkeun atanapi ngajual agamana ku nilai tina urusan dunia nu saeutik. Cobi ku urang geura peratoskeun. Upami urang meratoskeun kahirupan jalma. Ibadah salat diantep. Sarta nu dipikirkeun teh nyaeta urusan dunia. Seueur ti antawisna anu sebatkeun hubbud dunya teh nyaeta cinta kana dunia teh nyaeta dina urusan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dihare-harekeun. Cobi ku urang upami tilai. Upami kauntungan di warung 2000 perak dina waktu 15 menit. Atanapi dina warung dina kauntungan 25.000 dina jangka waktu 15 menit. Tapi Allah Subhanahu wa taala lamun pas parang nalika salat berjamaah dibandingkan jeung anu 25.000 tadi ku Allah Subhanahu wa taala ku Allah diangkat harkat derajat sarta ku Allah ditileikeun kana salat berjamaah 20 derajat berarti tingkatanana langkung ageng urusan atanapi pahala nanti Allah Subhanahu wa taala. Ngan untung mah 25.000. Tapi Allah baris mahalaan ku Allah jama anu salat mah dijamin ku Allah nyaeta dijadikeun jalma asup ka sawarga. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lumawi ulah nganggap sepele. Dina urusan ibadah, dina urusan taat ka Allah Subhanahu wa taala. Cobi geura perhatoskeun. Nabi Adam alaihissalam. Allah ngalarangna ngan hiji. Wala taqrabus sajarah. Allah ngalarangna ngan hiji ka Nabi Adam. Wala taqrabus sajarah. Ulah deket karena eta hiji tangkal. Tapi kumaha kajadianana? Nabi Adam alaihissalam anu kanikmatan anu berlimpah nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Adam. Hoyong naon di sawarga geus disadiakeun ku Allah Subhanahu wa taala keur Nabi Adam. Teu pira. Nah, bahasana teh pangiten kitu lah. Teu pira kasalahan Nabi Adam. Ngadeuketan eta tangkal khudi. Ngajadikeun Nabi Adam diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ros panginten ulah dianggap sepele lamun urang ngalaksanakeun ibadah nu saeutik oge jeung ulah dianggap sepele lamun kasalahan atanapi larangan-larangan Allah geus wani dibantah ku manusia. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yusbihu wa yumsi mana asbaha dakhala fis subah. Nu disebutna nyata tadi teh anjing-anjing pangintennya. Lajeng ayat jantawisna. Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala nguningakeun. Urang sadaya kedah ngamasucikeun subhanallah hina tamsuna wa hina tusbihuna. Maka maha suci Allah nalika datang sore jeung nalika datang isuk-isuk. Urang sok ngandunga raditu billahi robban wa bi islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasul wa rasul. Ka Allah tasbih isuk-isuk masa sore jeung isuk-isuk. Numawi dina hadis anu mulia al hadisus syarifu ayya azizu ahadukum ayyakuna misla abi domdom.
hiji jalma salah seorang di antara anjeun nyata anu kaayaan teh ngagetkeun. Jadi heran seperti Abu Domdom. Abu Domdom nyata hiji jalma anu rajulun miman kana qablahum. Masana di kalangan Yahudi kapungkur. Hiji jalma di antarana sameme aranjeun tiap-tiap isuk-isuk jeung tiap sore teh anjeunna sok ngadoa. Allahumma inni qad ja'altu irdi liman syatamani. Gusti cenah maafkeun abdi. Sarta murahkeun hate abdi. Eta tiap anjing-anjing. Jadi ngarasa hina gitu anjeunna mah. Sebagai makhluk anu lemah nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anjeunna tepung sore, tepung anjing-anjing teh anjeunna ngadoa. Nyata maksudna afautu anhu wassamahtu. Nyuhunkeun hapunten ka Allah Subhanahu wa taala anjing-anjing sarta nalika sonten teh anjeunna sami sok kitu. Nyuhunkeun hapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah, aya kalimat tadi sebutkeun aya nu isuk-isuk teh iman, paso sore kafir, sarta paso sore iman, isuk-isuk kufur. Maksudna ieu jalma teh kafiron nolak nyaeta murtadan anid dini jahidan. Anu kaluar tina Islam tina agama sarta ingkar bi ayatillah kana ayat-ayat Allah, ngabantah kana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaan jalma anu nalika sibuk disebutkeun nukeurkeun urusan agama ku kahirupan dunya. Maksudna nyaeta kahirupan anu saeutik, anu hina, anu naon gitu, anu saeutik dina urusan dunya. Sarta eta jalma teh disebutkeun li annahu yazulu wala yadumu. Jadi urusan dunya nu saeutik anu bakal hancur, nu bakal beak, tapi jalma tetap ninggalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu maksudna bi aradin minad dunya. Nukeurkeun urusan agama ku kahirupan dunya. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah nguningakeun dina Quran surat Al-Imran utami ngeunaan akidah, ngeunaan keyakinan, ngeunaan hidayah nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka manusia nyata Rabbana la tujig qulubana. Mugi Gusti ulah cenah nyengcangkeun hati abdi sadaya. Satosna Gusti masihan hidayah ka abdi sadaya sarta pasihan abdi rahmat Gusti. Itu diantawis doa anu diantawisna nu ti luar Islam lebet ka Islam sapertos kajantenanana nyaeta hiji sahabat anjeunna naon anjeunna lebet Islam anu tadina dina kamusyrikan, anu tadina dina kakufuran, anu tadina dina jahiliyah sarta anjeunna balik karena Islam. Rasulullah
di pasian pelajaran, di pasian Al-Qur'an, maka aranjeuna ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun nyata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Anu tadi nama urang teh ngaku Islam tapi hare-hare tapi ayeuna mah getol ibadahna yakin ka Allah Subhanahu wa taala sabigera urang. Ngadoa eta Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi sangkan hate urang teh ulah mencar deui, sangkan ulah leupas deui. Anu Allah pastos masihan hidayah ka abdi. Abdi getol daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah cina leupas deui ya Allah. Cobian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan al-fitanul mutalahiqatu baina yadai sa'ah yen rupa-rupa fitnah atanapi rupa-rupa ujian anu baris tumiba sarta eta kajadian teh teras silih berganti artosna berkesinambungan bakal aya terus ujian ti Allah Subhanahu wa taala nu mangrupakeun keunana kana diri urang sadaya nya ti antawisna anu keuna teh kasusah lajeng musibah ka anak nu paling hariwang nyata ngeunaan ujian akidah anu baris keuna ka manusia. Sakitu panginten para iman biasa kadugikeun. Mudah-mudahan aya guna katut mangfaatna khusus kangge simkuring atau umum kangge para ikhwatu iman sadaya. Dan tegas nama nyata ujian bakal terus silih berganti. Kurang yakin eta teh di Allah Subhanahu wa taala pikeun ningkatkeun harkat derajat urang sadaya mayun narika mayun ka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.